Kangjeng Nabi ngejamin ka anak yatim dina Idul Fitri pasaina musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegerukan nangis pipir masjid budak na arulin raya rame senang bunga keur alulin manehna nyelindung semu sedih bingung nganggo acuk tambal butut ngalang layung kapan daku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis wae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang gening ujang nangis kawas keur bimbang jawabna teh aduh Gusti yaktos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang soteh kajal manu gaduh rama keur abdi mangaraoskeun teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditinggal ku rama hirup sangsara beda sareng sasama teras ku Rasul teh dipangku dirau aduh ujang sok ngahudang macan turu nyai rahajeng di mana ramatilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manah teu wau abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo seneng bunga sareng rerencangan tapi ibu ka abdi kalakah nundung atos tilu dinten
urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugatna perang Badar dawuh Aisyah teh dieu putra ibu tos di mana urang iba gentos baju Hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun Hei Ali geuraku dulur anjeun mana cucu dede Hasan sareng Husein ieu mamang anjeun geura ajak ulin Fatimah Ali Hasan Husein midede ngangkeun dulur laina di bubunga dugikeun ka ical rasa kayatiman ngangkeun ibu rama Rasul anu heman saur Hasan Husein yumang urang ulin sareng batur urang amang ulen lilin teras amang suka bunga ulin gatri Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tah sakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunia tiru ahwal ucap Kangjeng anu mulia mudah-mudahan urang husnul khotimah maut tetap iman Islam pasti geunah susuganan ieu ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna sareng urang diangkeun pisan umatna umat Kangjeng Nabi umat pangmulyana sareng urang ngarep syafaatna ti Rasul pilihan Nabi nu utama